Pas keur datang jurig hoream tapi maksakeun kudu ngonten. Tuluy we dahar nikmat jeung sate orai hejo. Poe ayeuna mah minangka keur saraleungah besti. Ning tuh ngajeplok we HP teh dina leungeun. Da geuningan sok hararese ari geus geup kana HP teh. Hese rek leso teh. Padahal ieu teh geus beurang jam 9:30. Kumaha ieu teh cantek video wayah kieu. Tuh kalakap kukuliatan si bunit mah. Kaciri pangedulana teh. Geus ieu urang maksakeun sok haroream ngamimitianana besti nyieun konten teh. Naon heula ti mana heula pikiran ning tuh ieu oge mending kaluhur heula mending ka handap heula cenah. Kalakot bararingung eukeun mah haroream ieu teh. Geus lah urang sasapu heula we nu deukeut. Ning ieu rek ti mana heula sasapu ge. Kalahkot siga nu linglung. Geus ti dieu we lah bari jeung poho teu direkam. Nya kumaha ari teu direkam mah eueuh pi konteneun. Sok wayahna bawa gagang HP teh. Tah kitu maksakeun hoream-hoream oge. Tah seperti biasa geus dihurungkeun mah videona. Teu deui sapuna kanu tadi. Tuluy we reka ulang balikan deui ti awal. Tah kitu besti pagawean sapopoe si bunit teh. Tah kira-kira geus cukup durasina pareuman we. Tah ieu ge rek miceun sampah. Hoream da rekam teh tapi lebah. Wayahna balikan deui ieu ge. Sok bawa deui gagang HP-na. Tah teuneun belah ditu belah juru. Tuluy we seperti biasa reka ulang ti awal. Sok pura-pura sasapu deui geus bersih ge. Kieu we loba kepura-puraan dina konten mah besti. Tah geus beres mah pura-purana pareuman we. Lanjut deui urang kana pagawean anu lain. Tah urang mere sandala makan anu dina luhur meja. Kotreuteum ning tuh. Tah geus beres mah diberesan. Make jeung ngahuleng si bunit teh. Poho apa nanti direkam besti. Nya tungtungna mah diucutkeun deui we. Ning tuh diacak-acak deui geus beres ge. Atuh geus amburadul mah pasangkeun we gagang HP-na. Pencet balikan deui we ti awal kalakuan teh. Pokona mah persis we siga tadi balikan deui. Tah geus beres mah urang lanjut deui kana pagawean nu sejen. Urang nyeuseuh bubututan barikot huleung jentul deui geus di luhur teh. Kunaon deui bunit? Poho cenah bieu pas narekelna teu di kamera. Nya tungtungna mah turun deui we ning tuh di panggung. Heueuh si bunit teh ada lamun panasaran teh eueuh ubarna. Sok kudu we dilakonan. Sok-sok atuh geuwat geura pasangkeun gagang HP-na. Tah geus ngajanteng kitu mah balikan deui we leumpang siga tadi. Ning tuh geus dilakonan mana rekel nae. Tuh torojol we tina kanang japati. Kunaon deui atuh bunit? Poho cenah datangna teu disambut ku kamera. Ning tuh pasang deui gagang HP teh. Tuluy we asup deui kana kanang japati. Dijil deui we ning tuh. Terus we lanjut ayeuna mah urang mupuh heula bubututan. Benyeng we. Geus ngahuleng deui wae. Poho deui cenah teu make gagang. Ning tuh disampai-sampai deui besti. Ulang disampaikeun teh heg balikan deui ti tukang. Dijahitan deui ku sorangan. Ya Allah ya Robi. Heueuh da kumaha atuh hoream nama ieu teh. Tapi lamun dibandingkeun gede keneh rasa semangatna. Ning tuh nya da ari nyekelan bubututan teh sok tunu. Lamun nyekelan HP sok hayang tuluy ngome. Bari sok kamalinaan geuningan lamun ngome HP teh. Nepikeun ka jengkang ning tuh tunu. Geus moal balik ieu ulah digugu. Hiap we urang ampihkeun ieu bubututan teh. Tunu ari nyabak nu kieu teh. Tah sarare kadinya. Kalah ngiluan sare si bunit. Singkat cerita si bunit geus bangkit deui. Lain bangkit tina kubur. Bangkit tina ngajengjehe ieu mah. Langsung we turun ka dapur ning tuh. Alhamdulillah geus bararesih sia besti. Meja ge geus lalening tah. Meja kompor geus galulawing ning tuh. Hayu we ayeuna mah semangat urang balaan deui. Cing urang kokore heula kana goa. Kela besti hayang nginum heula haus. Tah geus beres manginum hayu we urang konser. Mimiti urang ngojaikeun heula tempe.